Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Sutedi di kelas 12 MIPA 3 bade macakeun sajak anu judulna Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Jante Arkidam karya Ajip Rosidi. Panuna beureum siki saga leungeunna seukeut talancip gobang diprasan badan palapah gedang Arkidam Jante Arkidam. Di pangaduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam. Di peuting angkeb kumendung Jante raja alam petang matek aji panarawangan manjing kaliang sesoroting sinar jaruji besi pakade milang kuramona. Ngagisik hayang sidik Jante mencrong mantri puisi. Ki mantri tindakan andika lelewa bikang ngabukang jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot matana ngente beseuneuan. Samemeh beak poe kahiji Jante minggat nitih cahaya kaluar ti panjara. Samemeh cuntuk peuting kahiji mantri puisi nyungseb di dasar walungan teu nyawaan. Hapunten bilih aya kakirangan ditutup billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.